Si Asep isuk sunatan euy. Moal ngamuk kitu euy. Ma. Mana? Ka dieu mana? Ah, Kira-kira isuk si Asep ngamuk mah nya sunatan. suang di ieu, suang di Bebenjok bebenyokeun, naon kayak gitu. Tapi kan nama si Asep mah robot mah. Lah, anu suang ieu be, suang bade behel budakna suang diolo sok sangkan naikeun. Sangan naikeun nya. Heeh. Pamangna mah isuk teh sunatan massal mah. Sok atuh lah ayeuna mending dadak-dadakan ieu. Mending geroan si Asep teh. Ya, penyakit Aduh, dulu. aing mah power ya. Power bungeun si Asep. Moal bisa moal. Moal. Moal ya tanggung jawab lah. Sep, si Asep ka mana kitu ya si Asep na? Asep, dia gerak. Sep, kada ulah Sep. Kedap. Tak geuning. Datang. Asep, barang tohaga karesepna boneka. Ieu usep anjing teh aya sepitan masal. Siapa terus ageung, terus sekolah isin bae jadi makan. Ka pasti dia aya cari sepitan mah tadi ieu untuk rancangan. Iya. Balik moal. Balik. Ih, kunaon? Oh mau isin terus ageung pisan mah. Yang alim-alim ya. Asep yuk hoyong naon, hoyong robot atau hoyongan sok bade ditong siapkeun. Mon. Si bager. Mon siap lah asal anjing ngigisinkeun ya. Oh nanti. Mon. Abi gerak mana? Ada di sepitan. Oh, natutupnya ya lungan halangan nya salusungan. Ada di sepitan mah ke pengeserkeun boneka. Ujang, tos bade doginya. Si Ujang, purah ngoleksi rorobotan. Sepita si bager si soleh jadi makna tinggal rumatan. Mau apanya? Oh, kayak di ditu ge tenang aya rencana ieu tuh ge Ujang Asep begitu ge mun. Asna udah soleh. Mana soleh kadahnya lah ya. Terus bade dogi. Nah, ya, tolong dia tempatnya kolong. Mana kolong? Iya, ke situ. Iya. Nah, iya Pak Olong lembaga di sekitar Mak. Oh, panganten iya. Iya, Oh, iya. Oh, iya bapaknya. Iya, ulun bapakna Olong. Oke, Asep kelas sabaraha ieu na? Ya. Alhamdulillah. Kelas 2 ini. Oh, iya ibu nama mah? Si Bager nya, sing soleh nya. Heeh, kan dipasih hadiah ke Pak Olong. Oh iya ibuna. Oh iya, saha namanya? Asep ya. Asep deui nya. Kelas sabaraha? Oh, kelas 3. Oh iya, kelas 3. Putra ka sabaraha? Ieu teh putra nu kahiji. Oh, nu kahiji. Nu kahiji, nambah hiji ya. Iya. Alhamdulillahnya. Sing Bager ya Asepnya. Oh, kayak bapak dipasih hadiah. Oh, bager pisan dia Bapak Olong. Oh iya, sepitan tadi. Oh, pada sekitar Sepitan masalahnya. Kayak dipasih hadiah ke Pak Olong ya. Tuh, dikasih hadiah. Asep, Bapak Olong. Oh iya bapaknya. Kalau Iya, mah di didinya mah tuh jadi keamanan teh. Iya, si Bapak Gapi. Olong. Iya, si kotok ya teh. Dina bentukna mah. Kayak gara cuang dicobaan ya. Tapi bener dia tak. Nya tuh jika di kotok, Apa heueuh? bau nagenan pengar. Bau si kotong. Gerak tak cobaan. Oh, Si untung. kotok untung we teu kacalikan tolong. Mana? Bener sigap, luar biasa, sigap. Iya. Cik bersihan. Tok mangga tolong calik.
Ya tolong kita kanggo penyambutan. Oh iya, mimitnya ya? Iya. Ya pas hidup. Aman, Aman. aman, aman kanggo. Tolong. Ya perlu. Dikawitan nilainya. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bingah aman suta bingah kagiri-giri daya papadana lir ibarat kaguduturan madu kecelakaan yang putih urang samudayana tiasa satulung ngariu dina ieu patempatan anu insyaallah bade diayakeun sunatan masal nya tahmu sasa-sasa ieu nyuhun keun hapunten nya waktu tapi janji tabu 8 ieu tos tabu 8 kumargi tadi simpeuring kawiatan upun bojo piwarangin seun hari teh ibu nah kapunten ya telah kasihan hadir itu. Assalamualaikum. Saya para jina manawi di mana? Oh iya dong Kak, para jina aya ya. Waalaikumsalam. Para Ji Sakti Kampung Balakocakan. Batu damang para ji. Bangga, balik para Ji. Tadi dia. Mana ya panganten pada di sepitan teh? Nah, Karaji, panginten pada disepitan teh pangantena ieu namina Asep, ayeuna kelas 3 nya. Ka itu Ujang, ayeuna kelas 2. Yo, di mana? Sabaraha tahun? Wah. Delapan tahun. Yuswa dalapan tahun kelas 3. Itu 7 ayeuna. Saking sieun. Ujangna ya Karaji. Anu boneka sareng itu robot. Ya robo. Wah. Ingin. Kayak dipasih mau mobilan. Sok atuh beli pada keras langsung dikawitan. Mangga kajangan. Neng, peralatan Neng. Simsalabim, alakadabra. Mau cari di sisi cai sedang dan lihat mata na curug cegat. Oh, mata heran. Anu gila itu, akan tenang. Ujang orang kaneng, ujang orang kayo. Oh, iya. Nya pengen berdarah rasaan atuh. Wah. Terus sing deket banget handap. Ah, itu robotnya euy. Gila mah. Simsalabim alakadabra. Mau calik di sisi cai sedang dan yang mata curi. Oh, mata heran. Wah, itu mengiris. Wah. Wah, bagus. Lokala ya, mana pangantenan mana heula? Ujang heula. Ngawitan pertama Ujang. Budak akal lupa Jang. Ulah kabur. Cicing mau kumaha ieu, Jang. Bager ieu kitu mah tenang. Wah, di jampean ieu, jampean itu sempat aja. Sok tali tadi. Wah. Ulah sios. Wah, bager ieu mah tenang. Bagus.
Kerjanya cek mama genan kumaha. Iya, tadi bapak terus janji masih robot iya kamu ujang. Nah, ujang mah atos, pengennya nembe lancar, tuh cacing nyeri. Tah, ini bagian asepen. Sing bager, ya tenang. Ya, tenang kan. Wah, Bapak, pang meserkeun mobilan. Nah, nuhun, sing bager. Ya, pang meserkeun mobilan. Wah. Sing bager. Sing bager asep. Budak sakit ngamuk lalu, parah di bang. Apa nih? Sing bager asep lah. Moal nyari ieu moal. Oke, pang meserkeun mobil. Sing bager. Oh, tuturah. Suntik lah. Sedot sih kan. Alah, tuturah. Dia bae eta Pak Haji. Kurang gaji. Cing, moal. Cing, asep lah sing bager. Alah. Kumaha eta Pak Haji kumaha? Lumayan mau ngaji kayaknya. Hah? Tuturah deui bae kurang gaji. Segana imah ini. Ajaran di Pak Haji. Mana rencang? Aduh kakak, ayo mengkirin. Ayo dia. Kumaha? Aku jangan marangkan nih. Kira aku. Aduh, guru tiba bodak ya. Kumaha nya. Cing, asep lah. Oh, jadi moal. Lagi cerita. Pulang tuh. Tuh gening ya. Halo, saingan kedot ya kupuncupna segede kieu sagede naon barangna nya. Ini mah terus beres, tuh. Ya, jadi Amin, tayang janji kesalamat Bang meserkeun mobil. Asik. Nah, alhamdulillah ujang asepnya tos rengse sepitanana gitu. Tah ayeuna kantun saweranana nya gitu. Mangga ka ibuna bade ngawerna. Sinden beken Kampung Balapocakan. Puntennya jangnya pada desa heula sakedapnya ngan oma emaknya eta tetinging bareng mamna anu mata kanceuhnya ngadongakeun sing enggal damangnya ayeuna atuh jang nikawitan sawer heulanya sakedap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Satu atana sim kuring muka tutunggusan anu mangrupi sawer budaya Sunda. Langkung tipayun sim kuring neda jembar si hapunten bapili jagal basana ngaraheutkeun ka paramana saderek sadaya akan api kirang etep sereukeun anakku margi sim kuring masane sahlina kasihteraan ieu mah
etang-etang kau ngedalkeun kanu kagungan salmetan atanapi anu disalametkeunana sumangga bubukta kidung nyutruk jalur tikanu nutu lancar pada wali nyambung kabalalean tinggal tininiaki ngawaris kabudayaan seni Sunda sarastri seni Sunda pikan suluk gambaran silap kadiri hirup ulang kajojonan mawa diri siltariti sating cakna make pikiran nyayajang pikiran ieu pepeli ngejalan pituduh-nuduhkeun diri sing liling hahalang mah lugar di mun hayang selamat diri di dunia mah ukur marah perpeja cengepe rapi rapi sama kacai dari salami kadarat mah dari saloga pagod pakai itu lainkan dabailan antrupna ngadani hiji amin ya rabbal alamin mugi Gusti nang tayungan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salamatan alaina wal pujaji wal puji wal musafirina min ummati Muhammadin ajmain fi barika wa barika innaka ala kulli syai'in qadir la ni'mal ya wa ni'mal nasir. Allahumma tawiluna min syai'in sadanna wa anni sarifa innaka fidina wa lahirah. Rabbana la tujib qulubana badai tanah wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Aril kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manganya ngakeun ka Bapak pakatur waktu.